Nuturkeun di Kerajaan Galuh anu ngaheuyeuk dayeuh waktu. Artina nyaeta Prabu Barmawijaya Kusuma. Anjeunna kagunang Permaisuri II. Nu kahiji Dewi Nangringhum, ari nu kadua Dewi Pangreuyeup. Hartina duanana keur kakandungan. Barang nepi kana waktuna, Dewi Pangreuyeup ngalahirkeun budakna, lalaki kasep jeung mulus. Dina garna hariang banget. 3 bulan ti harita, Dewi Nanggirum oge ngalahirkeun. Diparajian ku Dewi Pangreuyeup. Orokna lalaki deui, tapi ku Dewi Pangreuyeup diganti ku anak anjing. Ari orokna nusa estuna diasupkeun kana kandang, dibarengan ku endog hayam hiji. Terus dipalitkeun ka walungan Citanduy. Mireunggeul kaayaan kitu, Sang Prabu kacida ambekna ka Dewi Nanggaling. Terus nitah Ki Lengser supaya manehna Dewi Nanggaling lantaran dianggap geus ngawirang raja dan ngalahirkeun anak anjing. Dewi Nanggaling dibawa ku Lengser tapi henteu dipaehan. Ku Lengser diserokeun ka leuweung anu jauh ti daerah. Palitkeun tea nyangsang dina badondon tataheun lauk Aki jeung Nini Balangrang. Barang Aki jeung Nini Balagantrang neang tataheunan kacida bungahna menang kadangga teh. Leuwih-leuwih sanggeus nyaho yen di jerona aya orok lalaki anu mulus tur kasep. Gancangna budak teh dirau, dipangku, dibawa ka lemburna nyaeta lembur gegersunkeun sarta diaku anak. Pocapkeun budak teh geus gede tapi masih keneh can dingaranan. Hiji poe budak teh milu ka leuweung jeung Aki Balagantrang nenjo manuk nu alus rupana. Nanyakeun ka Aki Balagantrang ngaranna eta manuk. Dijawab ku Aki eta teh ngaranna manuk ciu. Tuluy nenjo monyet nyangkeun deui ngaranna. Dijawab deui ku si Aki eta teh ngaranna Wanara. Budak teh resepkeun kana eta ngaran, tuluy bae menta supaya manehna dingaranan Ciung Wanara. Aki jeung Nini Balagantrang satuju. Ciung Wanara geus jadi pemuda anu kasep serta gagah pilih tanding. Ari endogna tea disleungeun ngawiru ti Gunung Padang. Nepi ka megarna ayeuna geus jadi hayam jago nu alus tur pika ceuli. Datang ngawiru ti Gunung Padang nyusup kana hayam Ciung Wanara. Ruk diadukeun deui keur datang ngawiru ti Gunung Padang nyusup kana hayam Ciung Wanara. Saenggeus kasurupan ngawiru hayam Ciung Wanara unggul. Hayam raja eleh nepi ka paeh. Luyu jeung janjina Ciung Wanara dibere ngaran sabelah belah kulon. Dijenengkeun raja sarta diaku anak Prabu Barmawijaya Kusuma. Ari nagara nu sabelah deui belah wetan dibikeun ka hayam Banga. Nikasan Ki Lengser Ciung Wanara bisa patepang deui jeung indukna nyaeta Dewi Nanggaling. Lila-lila reka perdaya Dewi Pangreuyeup teh kenyahoan ku
Cium Manara. Saterusna atuh Dewi Pangrayap teh ditangkap serta dipenjara di penjara besi. Hariang bunga kacida ambekna biasa nyawakeun yen indungna geus dipenjara ku Cium Manara. Ger kitu tarung taya nu eleh sabab sarua saktina. Tapi lila-lila mah hariang bunga teh kadese ku Cium Manara. Hariang bunga dibalangkeun ka wetanan Cipamali. Tah artina kaayaan gaduh jadi dua bagian teh. Mulon Cipamali dicangking ku Cium Manara. Ari wetanana dicangking